Bawa ka dia tak? Carikan ku mama nang kae. Kali yang gede wih. Auhan dihalaan. Oh. Auhan deh. Panas-panas kieu ngeunaan ngojay. Seger. Tapi ulangan tuh barudak manya euy. Sieun bisi mah kalelep nih. Udah ngabantuan. Banyak. Nah, panas kieu, minta duit bae lah ka bapana lah. Pak, minta duit, Pak. Ayo naon si Pin gua berokan. Pak, minta duit weh. Aing jajan pisan ya, Pak. Aing jajan ya, Pak. Berapa? Naon si Pin? Duit. Bapak tuh buka duit. Ieu lah sampo lah. Naon sih sampo, Pak? Air rambutan gentu. Beres sampo ra. Budak mana jadi budak bodoh-bodoh teuing. Maksud bapak teh lain sampo paragi rambut. Lain buuk mana mah buukan. Ieu sampo ieu ngeunah pisan ieu. Da bapak ka laut eueuh bae. Geus sekedar sampo nya. Lambung lah, Pak, yang jajan nih. Yang jajan lah, Pak. Bentar, duit. Ayo si mama kemana? Mama keur ka pasar, keur neangeun anjukkeun jeung maneh. Bapak teh boga duit kalau ge eueuhan bae. Sampo we sampo, kayak daguan mamahna nganjuk ka pasar bisi meunang. Dagu berapa ih? Kayak minta duit lah, Amir. Si bapak gundul bae, minta jajan tadi bere. Dasar bocah. Kapan saruannya gundul jeung urang teh maneh teh. Kehet lah, heureuyan gundul. Bapak ih, kalau minta duit, minta murah, jajan pisan. Aha, ide. Teko, jam. Teko ih. Dijual lah, rosok Jual teko pasti mahal iya ka tukang rosok. Kanca cuma jajan loba Bisa kayak si bapak, wih, mana kamu kan nyawana carekan mana Ih, budak mah teko gini itu bawa kemana itu? In, lagi bawa kemana eta teko? Arek jual teko ke tukang rosok jeung beli jajan. Aduh, carekan ku mamah eta. Bawa balik ke dia. Ka dia, bisa carekan mamana ka dia bawa balik. Bunga yang jajan lah. Bawa ka dia tak? Carekan ku mamana kae. Bawa ka dia. Carekan mamana, bawa ka dia. Si bapak mau penggebuk. Siap itu di dieu kehet yang carekan ku mana meureun budak teh.